Waqala sareng ngadawuh ieu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, turadu diasongkeun naon al amalu pirang-pirang amal jalmi-jalmi anu harirup keneh di alam dunia, diasongkeunana teh yaumal isnaini dina poe Senen wal khamisi sareng poe Kemis. Kasaha diasongkeunana amal teh Allahi taala ka Gusti Allah taala. Wa turadu jeung diasongkeun deui ieu al a'mal amal-amalna jalma-jalma anu hadirup keneh di alam dunia, diasongkeun alal anbiya'i ka para nabi, wa alal abai jeung ka pirang-pirang bapa, wal ummahati jeung ka pirang-pirang indung. Bapa jeung indungna jalma-jalma anu harirup keneh di alam dunia, diasongkeunana eta amal teh yaumul jum'ati dina poe Jumat. Payaprahuna tuluy bararumah ieu para nabi, para bapa, para ibu anu geus pararaos ti heula ungah bihasanatihim ku pirang-pirang kahadeanana ieu al ahya, ku pirang-pirang kahadean jalma-jalma anu harirup khususna anak incuna, turunanana, keluargana. Wa tazdadu jeung tambah-tambah naon wujuhum pirang-pirang raraina anbiya aba jeung ummahat, tambah-tambah naonana nuron cahayana wa isyraqan jeung moncorongna, saking kubungah ningali keluarga turunan aramal hade di alam duniana. Fattaqullah kudu takwa aranjeun kabeh ka Allah, kudu sieun aranjeun kabeh ka Allah, wala tuzu ulah nganyarikeun aranjeun kabeh mautakum ka pirang-pirang jalmi anu geus maraot ti antara aranjeun kabeh, khususna karubun tong dinyeri ku kagorengan urang terhirup di alam dunia, sabab bakal diasongkeun amal urang ka aranjeunna anu geus maraot.